ngotak di mah aing. Pikir-pikir hati aing mah panas bae. Ku si Eka jeung Aono. Komo kuari si Eka juga anak keur hamil. Aing jadi inget ke zaman baheula. Keur sakola jeung Aono, di si Eka. Siap kunaon senyum-senyum yang seri kenaingnya. Lain Eka. Eka, kadi ge. Saya ingat kene teh ke zaman baheula orang sekolah. Atuh inget opa, emang kunaon? Ke zaman orang sekolah, Aono kan kabogo aing. Keur baheula masih Aono guanteng beunghar deui. Aing ge nyaho eta mah opa. Eka, pan keur baheula masih embung ka sia Aono. Najan beunghar jeung ganteng ge. Pan ayeuna mah jadi salaki sia. Terus? Pan sia seuri. Aing mah yang seuri be ka milik sia. Hang seri kunaon sia? Atuh eta keur masih kene sia Aono ganteng jeung beunghar, sia embung, ari kuari, balangsak jeung goreng jadi salaki sia. Aing mah kawin jeung si Akang Ono ge dijodohkeun ku emak aing. Embung sih tapi daek ka si Aono. Atuh daek lah, jangan si Akang mah loba pakayana. Aing arek kayak Mah Bibi lah, di motor, di kulit. Sabenerna mah hate aing teu ikhlas opah kawin jeung si Akang. Dipaksa be ku emak. Si Akang ka mana ya? Jiga nama keur ngopi ya. Tah kitu Akang, make baju nu benar, ulang isinkeun nyai. Nyai, ma Akang ganteng tuh. Atuh ari Akang pake baju kitu mah teu kuprut teuing, henteu jiga onyet. Lah, si Nyai mah can pernah muji Akang. Atuh non anu dipuji, emang Akang ganteng? Saking ganteng nak, si opa bae ge kabung bulongan. Heeh geus lah, Akang Ono mah ganteng. Kang, Akang arek ka mana sih? Arek kanu babaturan, sugan dia jangan dikawe. Tah kitu, didoakeun ku nyai, sugan be Akang bener diajakan gawe. Nyai, Naon Akang? dapat Akang kosong. Lah Akang mah arek kanu babaturan, ongkos be minta ka nyai. Geus urang Nyai, sabaraha be Nyai? 1000 daek Akang. Buka bina-bina Nyai, emang hendak meuli cilok. Geus ya Akang. Thank you Nyai. Geus gerak ka ditu didoakeun ku nyai. Aing maning ngajual pekaya bae gitu nya. Jadi lah juga ning gawe. Motor geus aya. Ulin ka mana nya? Ngalingitkeun ka keheula teh. Lamun ulin jeung Aono, asana aing inget keur zaman baheula. Pak, saya ke mana mau motor? Aono, Ada ke mana sih Pak? kabeneran aya Aono. Antara apa yuk orang ulin? Kabar ada Pak? Kemana be orang ulina? Ayo. Ayo atuh. Geus lah aing bae. Anu mau ana apa? Kemana? Ka jembatan Aono. Geus ya naik di tukang.
atuh yuk. Ayo. Yuk. Itu zaman baheulanya ono. Di sekolah urang sakuling di dieu. Oh. Mama inget kene keur baheula ono. Lamun bolos sekolah be urang sakuling ka dieu. Kunana ono jiga nu sedih. Aing mah inget janji baheula opah. Apa mah teu ngarti ka ono. Monggo mah inget ngajanji urang. Tapi dek bae kawin si Nyai. Pan dipaksa kumaha opah. Ono tadi rekam mana kitu? Arek kanu babaturan. Awewe pelalaki ono. Nu ngajakan gawe opah ka aing. Mumpung si Akang kanu babaturana, aing kanu bibi heula lah. Lus teuing nyabrang jembatan oge. Ono, pan si Nyai ka dieu. Akang, cenah arek kanu babaturan yang ngan gawe kunaon jeung si Opa. Diajakan ku si opah nyai. Heh kak, emang kunaon lamun aing ulin ning si Akang? Pan si Akang mah jadi salaki aing, kunaon dibaba ulin ku sia. Pan nyarahkeun ka aing. Pas ya ono, kunaon dek bae. Diajakan ku si opah nyai. Akang kunaon